ngajar dia. Tunjak dia. Sorry. Ampura boy, ampura. Iya. Naon bang maksudnya? Sorry boy. Lama tak bersuah gitu. Wih, ampura nih. Keboga banget meureun dia eta. Sorry boy, sorry. Gitar aing sampai rusak ieu. Mana? Ieu naon ya? Wih, tapi sembarangan dia ya. Masih hirup Hirup gede letak ku dia ta. Geus gampang sama. Urang hilo beo. Kemana? Biasa orang ngamen. Ngamen naon? Geus ngamen urang gencing meuli gitar baru ke. Enggeus ayo. Ya. Hanya hancur amat gitar tadi tiada laganya. Maaf sorry boy ya. Jajalah. Nyanyi bae urang. Hah? Nyanyi naon? Pasir. Asaku mawar metah. Dengan kepadaku di malam itu hati selapatu sampai ini. Woi boy, udang ya boy. Aduh. Cinta yang kau berikan pada lain ada payai di malam itu hati telah terpadu. Astagfirullahaladzim, budak eta kapan deui nek tobatna ya tinggal gonjrengan suganan heuh dibere petunjuk pang sadar insaf. Alhamdulillah ya si kanas sarubur kekedeng deui panen ya alhamdulillah. Ai poho santri aing nungguanan meureun ieu di kobong. Coba bisa kobong heula ieu. Ya iya mana tadi ditungguan ge datang aing dek setor apalan ya. Kayak ieu heubeul amat aing apalan heula ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rukun Islam ada 12. Menyo 12. Pak. Coba ulangi deui. Bismillahirrahmanirrahim. Pohon deui aing. Hanya Rukun Islam ayat 12. Pak. Ih, Ceng. Salah eta. Di mana Yai? Kebal amat. Hampura Yai, diuk dia sing ngedengkang bae jangan sekolot Yai ya. Dah pengaruh ngorang mah sebedas. Jadi tadi didengekeun ku Yai. Ya, apalan aku kumaha Ceng? Rukun Islam ayat 12 lain Yai. Jadi poho deui eta. Poho tadi agak ngelamun nungguan Yai heubeul teuing. Makana jelema mah Ceng loba urusan. Ulah sok ngalamun difokuskeun ku Yai tadi. Apalan eta. Jadi lain 12, nu bener eta 5. 5. Coba Aceng 5. Apal teh 5. Naon bae eta? 1 terus adat, 2 sholat, 3 zakat, 4 naon? Coba 4 naon? Itu 4 lain lain 4 naon coba munggah haji lain hiji deui. Jadi Ceng nu 4 eta naon? Deui pugu Yai. Coba diinget-inget jadi bayar apalan karak ge can aya setahun sebulan can aya. Coba tadi geus ngapalkeun tadi nungguan tadi lain ya aing geus kan aya 5 diluruskeun tadi aya 12 cenah Aceh ngomong jadi ku Yai diluruskeun aya 5 nu hiji naon nu hiji
niat lain. Hiji syahadat silakan. Terus? 2 salat, 3 zakat, 4 tadi aceh. Coba 4 teh naon? Opat munggah haji lain. Hijina deui. Naon? Ngalah zakat. 4 naon 4 tadi. Munggah haji lu tadi tewa, Yai. Jadi nu 4 eta zakat. Bukan zakat. Lain zakat puasa, Yai. Jauh pinter. Calakan ya eta ku kitu-kitu be calakan tuh. Jadi nu 5 na eta terakhir. Naon 5? 5 eta munggah haji lain. Oh gitu. Ya eta geus nyambung mangkana hirup maceng dilepaskeun urang keur belajar. Naonna dilepaskeun? Naonna? Pikiran nu sumpek, nu ruwet geus dibebaskeun. Geus sesuganan dunia banyak. Jadi intinya tadi teh orang sadar orang mampu munggah haji eta. Jadi kitu bae yai banyak. Yai nun. Jadi lain tadi geus hafal rukun Islam. Jadi kuari yai nek mere ieu deui hafalan deui. Apalan naon deui Yai? Jadi dong ikro engke aceng eta, engke geus kira-kira hafal. Sorok gede ke yai. Ya Pak Yai. lo gak geder lain cendahar tak aceng ye Encan puguyan naik balik Yai engke ikro mah dihafalkeun gampang eta mah. Yang geus Yai balik heula nya. Itu bae hampuran ya. Geus didoakeun ku Yai. Siap. Salakan. Sing endah. Ya Yai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, nggak ulah ngarokok bae eta, urang mikir henteu anak urang tah semata wayang tah. Geus jadi gelandungan tah sitain, geus awak tatoan, geus segala ngadu ayam bae, geus urang kepondokeun bae nya ka Batamnya. Setuju henteu? Atuh sakolot mah setuju bae, atuh ada kemana-mana guys, yang penting kan bener gitu bae. Engke urang tanya teh budak baik henteu. Kita mau kumaha anak kita mah. Kain. Naon, Bah? Dia lah sekedeng ya. Di omongan. Aing menaon. Naon? Dah. Oh, dia mah ngerusak bae tain. Naon nih, Bah? Indung dia tah cenah ngomongan. Naon, Mak? Tas sekolah tas pondok. In. Iya. Dia eta kumaha dek teu sadar-sadar. Daek teu jadi jelema bener. Atuh daek mah. Mondok bae nya. Di mana? Hayangna di mana? Di Batam daek henteu. Mun di Batam belum daek urang Batam. Daek mah. Daek Batam. Ira jadi mangkat. Atuh engke tunggu sapoe 2 poe ieu. Emak dek nyar ongkos heula nya. Oh, gitu. Hade mah hade atuh urang ge. Urang ge izin sebenarnya mah kana yai tah. Kegitaran urang izin kana yai. Atuh jelema mah kudu sadar, jang geus dewasa. Nggak isin mah katon dong isin utang. Tuh hari kolot mah kemana-mana gaya nu penting ban bener gitu. Iya, Bah. Mama jeung abah ngadoakeun bae sing bener nya di ditunya nuntut ilmuna. Insyaallah, masyaallah. Insyaallah tain siap. Pesantren di Batam insyaallah mudah-mudahan siap. Nek ira bae berangkat siap. Teh mak biar ongkos heula. Ya. Ade. Anggeus siap urang ira berangkat Pak. Siap urang nek itu urang. Mandi ya, Mak. Nek, saya tain geus dibere ongkosna. Aya ongkos mah geus dibikeun ka si Tain tah. Atuh cenah naon ari geus diberekeun mah, tinggal berangkat mah. Heeh, tinggal berangkat. Geus aya ongkos mah. Bah, Mak. Tain siap berangkat kuari. Siap. Nya enggeus burung dek mangkat ke pondok mah. Mamah ngadoakeun bae sing bener di ditu mondokna. Ulah loba ieu itu. Geus ku emak didoakeun nya. Jeung saat tain jeung ka dituna. Paling nek lempang paling ge, Bah. Nek hareup satawaya ojek bae lempang ka dituna. Ya syukur bare geus saya niat bahade mah.
Kalau ini iya baik ngadoakeun. Nuhun, Bah. Geus, Bah. Mangkat. Doanya ya, Bah. Doa anak, Nak. Oh, sing hati-hati di jalan adek ya. Dokternya nih ya. Awas ketinggalan di jalan. Assalamualaikum. Salam. Dari mana tadi kurang doakeun putra orang nu bade ngaos supaya panjang yuswana. Ngaos na atuh sing sae di pangaosannya Jang. Bo, ampurannya, Bo. Mohon doakeun ku ibu sing sehat damangnya. Amin. Pangaosna sing lancar ngaosna. Alhamdulillah heueuy kanas urang. Assalamualaikum. Si Tain. Ya, ya. Ya, Ampura ya. kemana Kasep? Insyaallah nek pesantren. Ya, Pesantren insyaallah mudah-mudahan. Nek mangkat di kuari yai, minta doana yai. Mudah-mudahan sing betah gitu. Di dia teh ya ampun. Izin. Tain. Yai yang nanya, mondoknya di mana? Insyaallah yai, saya mandokna di Batam. Mudah-mudahan gitu betah di Batam. Yang Tain niat endah mah. Yai doakeun. Angges yai, saya nek pamit langsung baik. Didoakeun ku yainya Hatur sing nuhun, Yai. endah sing bener di negara baturnya. Insyaallah mudah-mudahan. Gan. Assalamualaikum. Yang keturutan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Tain. Sugan jadi endah bener. Dia tanu dipenta-penta sama ku yai. Geus didoakeun ku yai. Sugan endahnya. Si Tain kemana ya nya? Telok neuleuh aing geus heubeul ya. Kemana budak etanya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan kemana dia? Pesantren. Aing pesantren segala dia. Aing mah heran kena dia tak. Kesambet naon dia? Hayang mondok. Tom, aing nek insyaf, aing nek jadi jema bener, nek tobat aing itu om. Aing Pura aing bener ge. tadi mah ya nek dianterkeun apa aing? Pugunya eta aing tah hayang teh paanterkeun, aing tadi dibere duit tadi. 7.000. Atuh wayana ieu mah aing tolong paanterkeun ka ditu. Geus sabar tadi nek ngaji. Pugu hayang nek belajar ngaji Iqra. Geus lah poe. Ya. Poe anterkeun yuk. Ampurannya. Geus ayo geura naik. Tom, turun ya. Aing semangkat di situ nya. Geus lah. Doakeun nya. Sehat-sehat di ditu nya. Nuhun. Sugan hade bae lah dia tain gitu. Jadi dia memalingan kotok bae dia. Bener hirup di dia mah dia. Sugan bae teh balik mah hade dia jadi jelema nu bener. Udah si tain mah ulin dan jeung saha aing di dieu. Jauh babaturan aing kuari mah. Si tain na mondok kuari mah. Cenah naon lah, semoga bae manehna jadi jelema bener engke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha cager Tom? Alhamdulillah. Kunaon ge dia ngahulang be? Biasa ya aing baturan kuari mah. Emang kemana baturan dia? Iya, pugu mah mondok. Kunaon teh lu dia? Itu aing ningan di dieu bae lah. Daripada dia luntang lantung teparugung mah mending ilu aing bae na payai. Emang dia gawe naon tempat payai? Atuh ilu ngaji lah. Masa nek ngegebukan payai dia mah ku aneh.
ayo amun ngajakan ngaji tempatnya payai mah yang dek ilu jadi dia ge si tain ge ieu mondok. Nah geus ke siapkeun bae mun kilo ke tempat payai mah. Siapkeun peci, sarung, jeung baju kokoh. Aing dek balik heula. Oh nyanggeus. Geus, balik heula. Assalamualaikum. Salam. Dak, coba ka dia layain ngomong ya. Aing payai. Naon payai? Dia minta dipanenkeun eta. Minta dipanenkeun kanas, yang geus kalolot kayak eta. Kanas itu Mohon, Eta mohon. tak. Nyanggeus. Coba ya. Saya minta tolong bawa paculnya ya. Kedeng ya. Kedeng ya payainya. Mohon, mohon. Hayang akan pindang kanas awet aing ya. Mana ya? Mana dipanen? tuh berarti tutup. Mana coba? Si Tain baturan aing balik. Ih, aing. Ari dek kenaon, hah? Nek naon dia ha? Iya, aing keur panen ieu kanas boga payai. Teu bisa. Teu bisa eta kanas boga aing. Teu bisa, teu bisa. Boga aing eta kanas. Ih, atuh kunaon? Ja ieu mah boga payai. Ih, Hona iya dia mah. Sok aku bae. Teu bisa. Pokona eta kanas aing teu bisa. Teu bisa. Teu bisa. Iya kanas boga aing, pokona teu bisa. naon teu bisa ih? Geus teu bisa iya. Teu bisa. Lamun teu percaya celuk di ayeuna, celuk di ayeuna. Ih, Tah aing nang kon celuk. Yang geus ka diceluk heula. Celuk. bener. Lu aing ieu kanas. Tangguhan, Ya. Celuk. Ayo naon tain? Lain iya orang tadi itu balik di pondok neule anak buahna payai cenah gendek panas tak iya nek panen kanas Emang perintah. itu bisa perintah ti iya urang. nu urang iya nu aing iya kanas Emang siapa lah? hampura iya mah walaupun urang temelak tapi iya kanas boga urang ya urang bertahun-tahun mondok urang ulang dalil nanti ditu Naon dalilna? coba sok dibaca bae ku yai lamun eta bener eta bok yai iya kana budua iya kanas tain kanas boga si tain eta Iya. itu bisa lamun bok yai mah coba ajarkeun Jadi, iya kana budua iya. iya kanas kiai sok eta ala nu kanas bok yai coba Jadi kieu yai luruskeun innya. Kadinya nama bener tain eta. Emang bener ga guru eta. Iya kana budua iya kana tain. tain Cuman iya si kanas Iya. yai nu melas. Lain tain. Tain. Asal orang dek ngaji eta emang bener. Henteu salah eta. Iya kana budua iya kana tain.